Modal Rp14.000 buat makan seharian. Iya abi meser tempe mendoan 10.000, terus meser gandulna we 4.000. Hai, assalamualaikum. Lanjut we si gandulna dipesekan alias dibersihan. Tuh kedah nama gandul teh rada koneng cuma tadi teda teu aya abi milihan ge kararieu sadaya gitunya. Lanjut we si gandulna ku abi dikeuretan araripis tadina teh bade dikeuretan ngangge eta tadi parudan cuma rese malah leotnya. Jadi we ku abi dikeuretan we kas kieu. Tah singkat cerita ieu teh motongan gandulna atos beres tah jadi seueur pan ieu mah saminggu sih gananya seueur pisan. Lanjut we ku abi teh cenah ka kamar mandi da ku sabab bade dikumbah tah samemeh dikumbah ge tadi ku abi dipasihan uyah heula digalei nya. Ami geutahna teh tarurun coba ge ami lemes si gandulna. Tah tos beres kumbahan si gandul mah abi bade ngulek bumbu. Bumbuna abi ngangge bawang putih, bawang merah, kemiri, jahe, terus ketumbar, sarang kunyit. Nah, tadi teh bawang putih nangan saalit, dataya deui nyangke ngangge kunyit bubuk we. Tong hilap di pasien salam, seres, sareng lengkoas. Lanjut we ngadamel adonan tepung kanggo si mendoana, bumbuna mah ngangge pecin, uyah, sareng racik ayam, pasihan we cai. Pasihan caina salit-salit heula nya geus da bisi encer teuing gitunya. Tah lanjut we isi tempena ku abi bade dikeuretan ja abi ngagoreng nangan hiji nu hiji ge kan eusina aya 3 jadi ge dikeuretan deui kan lamun dikeuretan kan jadi genep jadi seueur pan nya. Alhamdulillahnya mama sareng naon bae sareng nu penting mah masih tiasa emam terus mam gaya rencangna gitunya. Lanjut we tangkringkeun wajan hurungkeun kompor pasihan minyak. Tah minyak atos panas mah lanjut we da bade digorengan gitunya da mempersingkat waktu ceileh cenah ge gitunya. Ye mun mah mendoan teh enakna sareng sambal kecap terus digoreng na gentong garing teuing nya. Baseuh-baseuh garing gitu pokona mah nya. Tah singkat cerita si tempe mendoan ge atos asak ge bade diangkat bade ditiriskeun. Tah digigiran ge ieu si dede nuju ngareog bae cenah mamah pe keun we lah nambut heula nya neng mamahna. Tah ieu lanjut bade numis bumbu tadi teh ngagoreng mendoana teh abi 2 kali nya guys nya. Tah ieu tumis bumbuna dugi ka bener-bener seungit pokona mah atos seungit atos asak nembe pasihan cai. Lanjut pasihan sesening, bawang putih bubuk, penyedap, gula, pecin, uyah kuareu itu pokona mah diabregeun sadaya. Cuman gini seueur teuing nya ge bisi ka asin teuing pan nya. Lanjut cemplungkeun si ceker, pasihan cai deui gitu nya da tadi teh kirang pan nya. Tupan jadi sakatel ieu nya kaanggo 3 kalieun mamah gitu nya. Tah tinggalkeun we nya si etana cekerna amih empuk heula. Lanjut we tah pindahkeun si gorenganna gitu tempe mendoana. Tah ieu si pepaya muda alias gandulna ku abi moal dipasak sadaya pan nya da seueur teuing. Ieu ku abi dikeresekan saparona bade disimpen kana kulkas we na freezer jadi amih awet. Tah deui kana si cekerna udah mulai empuk gitunya da ku sababan tadi ku abi digodog heula nya terus cemplungkeun si gandulna tadi ku abi dipasihan cengek terus lamun eta mah sayur wortel mah anu sesa teh kareta ku abi hijikeun we tong hilap pasihan we santen. Tuh pokona meni mantul jadina naon ieu opor ceker sayur gandul atawa kumaha. Pokona mah tos we kinya tos asak tos dipaehan si komporna. Lanjut ku abi pindahkeun kana mangkok tuh pan jadina seueur beuh mam jeung kieu unggul ge mantul. Ieu teh ku abi cengekna teh guluntungan kusabab da si dede bisi hoyongeun pan nya ari alimeun nyangkeun we wios aya mamahna aya bapana ieu. Tah di dieu atos beres sadayana gitu nya tong hilap dipasihan bawang goreng nya di luhurna gitu ditaburan. Tah pasakan abi atos beresnya aya tempe mendoan, aya opor ceker gandul, aya cuang